Bismillahirrahmanirrahim. Babullah ari ieu eta bab kang martelakeun la al amilati anu amal itulah amala inna kalawan saperti amal fadila inna hukmula ka hukmi inna fil amal pansibiha munakaron biha tasol hukmula sareng ari hukum lafal la ka hukmi inna eta tetep sapertosan hukum lafal inna fil amali amalna pansib maka kedah ngajabarkeun anjeun biha ku itulah munakaron kana isim nakirah itasola anu antel itu munakar biha kana itulah mudofan au musyabihal mudofi kalagula mahadiron mukafi mudofan bari didopatkeun au musyabihal mudofi atanapi bari anu nyarufaan kana mudof kalagula mahadirin kalagula mahadiron mukafi ari contoh eta tetep sapertos lapad lagula mahadiron mukafi lagulama teu aya bujang hadiron anu hadir itu gulam mukafin eta anu nyukupkeun itu gulam lakin idza takarrarot tetapi di mana-mana narima bulak-balik itulah ajroita maka ngaberjalankeun anjeun hakana itulah kadaka bari tetep sapertoskeun itu ajroita pil amali dina amal kadaka bari tetep sapertoskeun itu hukmi inna we nya fil amali dina amalna au algoita atanapi ngailgokeun anjeun hakana itulah wa inda ifrodis mihal zamil bina murakiban arabahu munawanan walzam sareng kedah ngamistikeun anjeun albina kana mabni inda ifrodis miha dina nalika mufradna isim la dina nalika mufradna itu isim la murakiban bari anu ngarangkepkeun maksudna ngamabnikeun kana patah murakiban teh nya aurab ahu atanapi bari anu ngaropakeun kana itu isim munawanan bari anu ditanwinan kala akhun wala abun pansib aba aya dan wa intur pa akhun la tansiba kala akhun ari contoh eta tetep sapertoskeun lapad la akhun wala abun la ahun teu aya dulur pamagat wala abun sareng teu aya rama wansib sareng kadang ngajabarkeun anjeun aban kana lapad aban aidon kalawan deui wa inturpa sareng upami wa intarpa akhon latan siba wa intarpa sareng upami ngaropakeun anjeun akhon kana lapad akhon latan siba maka ulah ngajabarkeun anjeun kana lapad aban wa isu arab tasmaha au fusila farpa wa nawin wal tazim tikrara la wa isu arab ta sareng dina sakira-kira ngamakripatkeun anjeun isma kana isimna itulah au fusila tanapi dipisah itu ismaha tina la farpa maka kedah ngaropakeun anjeun kana isim la wa nawin sareng kedah nanwinan anjeun kana itu isim la wal tazim sareng kadang ngamistikeun anjeun tikrala kana ngabulak balik lapad la kala aliyun hadirun wala umar wala lana abdun wala mayuddahor ari contoh eta tetep sapertoskeun lapad la aliyun hadirun wala umar wala lana abdun wala mayuddahor la teu aya sah aliyun aliyu hadirun eta anu hadir itu ali wala sareng teu aya sah umarun umar wala sareng